Berang ngajak ulin dia mah yuk. Berang kieu mah. Duh. Berangkat deh. Neng. Neng. Kemana ya si Neng, Kemana atuh menigeus gaya kieu? Cang ulin disuka mulia yuk, tempat anyar pisan lagi geus seungit kieu are. Kagian atuh ulin hayang kanu alus kitu, biasana ge sok ngajakan ka kebon ulin teh. Punya ke kebon yuk geus seungit kieu. Hayu ruhat lah. Kieu teh kalah lalang dok kieu. Teh teh. Kalagian ieu jam 7 can aya nu daratang ya euy. Tieuseun keneh. Ya kudu ditambal deui. Nah iya di mana? Ternyata di Sukamulya, di Kecamatan Sukadana itu. Kalagian ngajak kanu kieu biasana sok ka kebon. Nah, bosan atuh di kebon wae. Si isangkan aneh-aneh batur. Enan mang. Enan mang. Ya teh wisata mah gratis, cuman parkir. Parkirna biayana 2.000. Manawi eta mah aya. Terus tuh nyanak receh, ege galabagan ya, duh. Nya da bari nagengan bade sakedap. Nya tuh sok atuh parkirkeunna ka ditu. Kan lamun misalkan ieu motor leungit, abi teu tanggung jawabnya. Bodoh teuing. Gusti teuing. Kanton kahayang ulin ke tempat wisata, titah mayar parkir 2.000 ge menit teu kanjat sih. Giring parkirnya. Motor nitip 5.000 parkir di dia mah. kadar nitip bungkus sakedap da. Iya, pan wis leungit. Moal melengit ieu, da dikunci leher. Kapan orang ge keur arulin heuh nanginaon nitip motor ka urang? Lah kana atuh ngaranna ge budak rebal ger, kana sing sakahayangna. Duh ya teh karasel kieu cang ulin yuk. Hiu ka mana? Lah ka mana we? Heuh atuh nan. Yuk. Bade tuh maras suami tempat wisata Sukamulya paling mana? Kan iya neng ya, itu tos Sukamulya ya teh. Oh bade kalebet. Pami tempat karcisna di paling mananya? Teh tempat kartisan iya di dieu maneng ngan parkir wungkul 2.000. Aya mana we 2.000. Duh mahalna parkir parkir di Alfa. Di apa we ge 2.000 anggot tempat wisata kudu 5.000 maneng. Wah mun leungit motor. Sok pikir-pikir. Kewe uih nama. Ya neng, ieu teh kembang pisan. Nunya walaupun kembang geus rada layu ge ku neng mah ditarima. Si Eko mana sih? Benangkeun yeuh. Benangkeun yeuh. Yeuh benangkeun yeuh. Nah, ku aing tewak sia ka dieu.
Ini Neng buat maneh. Ih manis sosit maneh mah. Dak zaman ayeuna ini romantis. Aing mah kabagian mersihan kebon ieu di dieu. Ti teuing. Tigra gue orang yang dipoto di dia. Sok atuh. Gaya tuh. Batu manehen we erek mau lipat maneh. Gaya tuh. Atuh gaya. Sing waras itu makanan sok. Yes. Ya. Tuh. Gerang ngobrol ngabari diuk, bari nangtung made cangkel. Nah, itu kan tadinya. Tuh dempok. Betul maka tempat wisata teh Marawa ka Bogor romantis. Nah, aya urang mah kieu we nasib jomblo mah. Heueuh nya deng, orang makalah duaan we kieu eueuh lalaki da. Sama di dia pemandangan asup kurang endah cong neangan deui Neng. Nya tuh hayu. Tuh asa di foto di dia halus Neng. Hayu. Oh iya. Kuat Neng ya di foto ya. Kurang di sebelah. Sok. Ieu kumaha atuh? Anu geus nepikeun. Cih, na ieu sanu motona yeuh. Heueuh nya na Oh, saha? tuh, aya tukang karcis tuh. Heueuh sok Mang manggra ka dieu mang ya. Naon Jang? Pamotokeun. Heug. Ya mang ya. Pena ya. Mang motokeun. Kumahanya mah gayana nu alus, ami so sweet. Ieu pasangan ieu. Gaya naon kieu ya? Tah. Halus pisan eta bentuk lepe, sok kuat. Sok kayak. Kieu ya. Tah kitu Sok, tah. kuat, Aduh, Mang. sok bagus. Krek. Anjing. Gaya lain. Tuh kemana? Kieu. Kitu tah. Tah, sok. Salah itu atuh. Sok 1 2 3. Sip. Bagus. Kapan? Naon mang nya? Oh. Yuk. Tap naon mang? Goblok teh nih tadi ka aing. Tadi di penta parkir 2000 ge najis. Ah, ku aing heureuyan. Ya, buat Neng di dewa ya. Duh. Biar ada enakeun dia mah. Di dia tuh ya, ini jauh-jauh teuing. Aduh, isi Joni asa semangat ieu tempat iseun kieu mah euy. Aduh. Nya ieu tempat tadi iseun kieu nya Neng. Kapan maneh asa ueusan jama? Aduh kalau yang nyium ye. Nyum naon atuh kapan di tempat wisata? Nya tapi da usaha wisata ge ye. Atuh sing ideng we. Yang nyabak tuh. Nyabak naon? Tah ieu ye. Pada tanggeus. Cicing atuh getek na keur naon? Aduh, asa semangat ieu euy. Aduh, aing kudu rada bae jauh ya, semua rada basi soalnya. Cih, sempogra itu na karena raon. Heeh, nah itu karena di tempat sepi duaan heuh. Gegah cong laporkeun we ka ditu tuh. Nah tuh, yuk. Capek Neng lah, jadi kula di tuh. Heuh yuk. Duh, ieu teh asa panas mending kene nu tadi di ditu. Di mana? Tuh di ditu tuh. Ah, itu panas di dia. Udah cong kabel itu tuh. Yuk. Yuk. Jangan nu yuk. Yo, mang di ditu tuh aya nu ngabugili. Hah? Di mana, Neng? Di ditunya. Heeh, tuh Nama di tuh ditu. nam. Mana? Tua di ditu tuh tadi mah. Woi, kangen aja tamare. Kikituan. Ih, tengina naonnya Neng? Tengina naon mang? Puyuhan. Wah, pandai cek si Neng ieu keur ngina, Neng. Oh, tadi mah keur nyekel naon. Tuh, kerbugil cenah keur nyekel naon tadi. Geus jung baralik lo di dinya. Oh ini Neng, cong balik we. Hayu atuh. Kan Neng? Kalah iya teh beuteung teh asa kukurubukan asa anu najongan sia. Ah, buat tadi salah nyabak. Ulah, buat jadi budak.